Tah, cek ibrik keur didengekeun. Nempo sop hayang sop, nempo mie goreng hayang mie goreng. Aing teh meuli lain minta ieu. Eta cenonyih teh judes-judes teuing ka aing teh. Padahal mun teu boga gula ngenta ka aing. Teu boga uyah ngenta ka aing. Eta cek ibrik ngomong ku telepon. Manehna nu menta we gablek hutang ka aing 10 gula emang geus bayar. Can. Jangan gantian sahiji-hiji acan. Belagu banget tiba ngarek langsung kayak ngahat ini. Ini jero beuteungna klirik langsung. Ulah nemen-nemen teuing atuh cenonyih ka tetangga. Aku anak. Dan maneh teh gede ku saha? Ku indung nyebat. Dan maneh teh nu marabang saha? Oke. Ari ka tetangga teh ku nemen giliran we tetangga boga duit ngabageran. Giliran we aing teu boga duit. Dijudesan. Jangan tetangga teh ulah kos kieu ya guys. Aya butuhna doang bang. Nah, nu nalaktir dah. Nah, Bu Bos datang guys tuh. Tuh. Bu Bos datang. Ari sinu. Ibu Haji datang hormat wae. Upacara lah. Dor eta kosa cau di sepatunya. Menang wae. Dagang sopan cau nun. Ate Bu Haji sok ngabageran maneh nama. Orang mah da ngabageran gitu hayang nanaon ieu teh bang hayang minjem duit doang. Besok anjang bayar Bang Emo. Iya. Ada dasar kayak YouTube ulah di sini maskerna. Gitu. Kieu kamarana kieu. Tertidur. Hah? Wayah kieu mah geus singkalayang tiungna ge. Kita kan punya dua kepribadian ya guys. Ya Allah. Tuh. Cocok. Bu Haji teh nah. Jadi ngalalai. Tuh, artis urang mah nutupan wae eta giliran we ke viral. Aing teh nu viral duitna pangeula. Siap. Guys, aku mau bikin karedok dulu ya guys. Tuh guys. Bang karedok tadi ge nguruskeun wae eta. Oke, siap. Ayo seneng deh, seneng. Naik guys, dapat orderan. Berarti udah jadi ya. Udah dong. Ah. Udah nganya mie goreng nak. Aku mau ngono-ngono dulu ya, Bea. Putih mah aya nu ngajakan jual. Bantu subscribe. Eta si Erni abong aing ngahutang dililakeun ye Apa nu nanti. teh ngaladangan heula? Nya, nu tukang ngalahan peso teh mana eta? Tuh guys. Tuh berbisnis tuh. Bisnis. Iya teh tuh gambar kabeli. Pernah boga handphone alus. Lalu mau KB Bu Haji. Estetiknya riungan orang Sunda. Apa desa gitu. Pakai lantar. Enggak dua-duanya. Enggak gampang deh baju kayak neng harusna. Neng itu di kuliah. Jangan kamu. Atau nyempos ke dompet aing. Bisa di. Bujur si import. Dia jangan lo kuliah tapi Apa sih kamarnya ke 20.000? Eta mah duit mahal. tidak.
Di sana. Ayo, tadi nama aku mau kamera. Itu mau motornya. Oh, motor main mana? Motornya 3 DS kan? Asik, pintar boga duit. Boga itu. Udah Biasa mah ya tuh mana? Iya motor batur ngijam. ngajem deui mah kemana-mana ieu jelema teh Haji. Ya di pulangan dia rek mere bara duit kan. Mana aci mulangannya. Oh, tega banget. Iya, pas dia. Boro-boro teh Haji. Kurang ge pusing udah. Nutup warung. Iya. Ayah salah ki gangguan. Ayah itu eueuh. Mantap pipa. Pipa Resonik anu susu. Oh, sa ieu susu jeung ieu na jeung mawarna. Ayah. Berabiten. Ayahna naon? Ulah sok hancur ka ieu na hatu keur diasupkeun Ayam mawar. Oh, jeung susu. Heeh, geuning aya keur diasupkeun ka YouTube. Buset, teh nonyi diasupeun di wae. Aduh, aing mana cari Ayam mawar 6.000. Jeung susuna. Anu susu hayang anu rasa naon? Nu eta baturna. Kan aya rasana, mawar teh aya. Ayana green tea, spirulina, kurang lemon, terus jeung naon apa deui? Ya, ya. Ieu nah atuh malah Aku itu tuh di video. sianan HP mereka mah. Ya asup ka video teh malah masuk penjara iya tuh, guys. Oh, lemon berarti. Berarti tetonika moal. Tilu salah. Kayak kada di bawah. Oh, geus. Ah, aya rieu. Asal mahir we diteul. Aya rek nyumput heula ah. Ayo campur gedung. Nyanyi. Ayo poe aya nama sia di deketan sia. Terus bisa subscribe eta. Can, pelit banget mau buka HP ke. Oh, bola teu muncul. Aya diketik. Kan tadi sampun sia nu neangan tadi. Lain, tahun neangan eta, ngapura sih mah teh berbobot ngaranna. Oh, atuh nih. Riungan orang Sunda. Ayah Riungan orang Sunda, Ji. Hah? Di riungan orang Sunda. Jadi ayah. Ayah itu pengaruh kata Sinoni. Cenoni, cenoni. Tuh, dunia. Ayo sih enggak itu ke situ. Kenaon teh? Jadi pala. Yang kesebut. Cina kok babar sih. Bari Kancel kancel. getan aing teh nungguan pulangan. Bari kancel sih. Aing kumaha isukan belanja jambu. Segala belanja. Anak ini oh, gede banget ini nomor berapa? Bang gede nawe. Gede nang kualo. Itu kan gede nasawalo, tadinya mah semua tanah. Baik sekarang gede gitu. Boklah ini kayak tuh ada mendengar. Kemarin mau keranyakan emang. Ini deui diberesin sama kamar kamu apa mah? Nanti lah mau saya nomor dia beli mah dua. Bang Acinam, Ngelun kene jam sakieu guys, udah gado rumah. masih ngadulak. ya Allah Herni aing teh dijieunkeun. Bola kan cukup ieu cek. Terus tong dibeli emang cek aing ge si enah mah kaos kitu. Kete ya aya hayang, kete amun teu buru-buru jeung teh balik teh hayang sa. Heeh. Orang Belanda gitu. Abong-abong teh Kan ibrik ayeuna teu manehna meuli ngeladangan, maneh nyieun. Kita main tereng Cabena eueuh, cong, cabena bawangna eueuh, we keur ngomean ieu ge buru-buru, bureus. Emang seunya mah yang gara-gara wae. Ket maneh galakan tukang Oh, tadi ngomean cabe ayeuna bawang. Aing teh ngangutang, guys, meni diomelan. Poin cek aing ge si ibrik mah rek ngangsur enah. Sama teu percaya. Itu, waktu dikoredakan ke eueuh teh bawangna baru teh. Si Allah ngomel wae itu tempo ceunah. Tukang timbang molohok teh. Hokcan. Bawang bae ngaca. Ya, noni. Kabino-bino tuh. Manehna mah si bunglong ngilu-ngilu, coba tuh ngomong ka dia ngilu. Ceun tadi keur mantau ceun tadi. Biasa kan berbutut nyambung terus.
obatan bluetooth. Gimana tukang kosmetik? Lo udah mau pilihan Main kan namun tadi itu bisikan etar lah. itu enak mah. Udah sama. Bisi teringat masa lalu. Udah sambil bibir nangis. Bisikan aing. Siapa no dari ngomongkan? Siapa dari ngomongkan jelema tuh parah banget. Nubruk wae. Kebangetan anjing maaf. Naon biaji sok hayang nubruk.